Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala isruna sifah wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna sifat yastahilu mustahil itu ma fi haqqihi di hakna Allah ta'ala mahalur Allah isruna ari 20 naunana sifatan sifatna. Wahya sareng ari itu isruna sifah adadul isrina eta pirang-pirang lalawanan sifat anu 20 al-ula anu pertama nyatana sifat anu wajib keur Allah. Wahya sareng ari itu adadul isrin mangga kadinya tanapi bilih bade kana isruna sifah mangga. Wahya sareng ari itu adadul isrin al-ula al-adamu eta kahiji sifat adam hartosna teu aya wal hudutsu sareng sifat huduts hartosna anyar aya mimitina wa turwul adami jeung hasil tina eueuh. Naon maksudna hasil tina eueuh teh? Nyaeta perkara nu geus aya cuman aya tungtungna alias pana tea. Wal mumatsalatu sareng kaopat nyarupaan lil hawaditsi kana pirang-pirang perkara anu anyar. Kumaha gambaranana? Bi ayakuna ku secara yen kabuktosan Allah jirman eta jirim. Naon cenah jirim teh? Ari jirim teh sakur-sakur perkara anu ngabogaan fisik atawa mun ngangge istilah fisika mah materi. Benda anu bersifat material, benda anu bisa disensor ku panca indera. Atawa definisi materi teh nyata benda anu menempati ruang jeung waktu. Kumaha cenah maksud jirman cek musonib? Ayata khudu tegasna nyandak naon zatuhu zatna Allah al-aliyatu anu maha luhur qadron kana saukuran minal firogi nu tetep itu qadron tina lolowong, tina ruang, tina tempat, tina space. Au yakuna atawa yen kabuktosan Allah arodon eta sifat. Yakumu anu ngadeg itu arod bil jirmi kana benda material, kana materi. Au yakuna atawa yen kabuktosan Allah fi jihatin eta tetep aya dina hiji arah. Lil jirmi nu tetep itu jihah pikeun materi, pikeun benda material. Aulahu atawa eta tetep pikeun Allah. Huwa tegasna Allah jihatun ari arah. Au yataqayyada atawa yen narima terikat Allah bimakanin ku tempat au zamanin atawa ku waktu. Autat tasipa atawa yen narima kasipatan naon zatuhu zatna Allah al-aliyatu anu maha luhur bil hawaditsi ku pirang-pirang perkara anu anyar. Auyat tasipa atawa yen narima kasipatan Allah bisugri ku leutik au bil kibri atawa ku gede. Auyat tasipa atawa yen narima kasipatan Allah bil agrodi ku pirang-pirang tujuan atawa nu leuwih tepat mah gorod atawa agro di dieu mah pirang-pirang kepentingan fil afali dina pirang-pirang padamelana wal ahkami jeung pirang-pirang hukumna. Janten kieu moal mungkin dina afal Allah jeung dina ahkam Allah aya maksud tertentu, aya kepentingan tertentu. Jadi Allah nitah ibadah ka urang lain berarti ibadah urang manfaat ke Allah. Tah teu kitu.
dina sifat Allah mah. Beda jeung misalkan dewa-dewa orang Yunani kuno samodakeun Zeus eta mah kan mereka dewa-dewa Yunani kuno mah lamun disembah namahan kekuatan teh, lamun teu disembah ngurangan kitu tah. Allah mah dina afal jeung hukumna teh teu aya maksud tertentu, hartina teu ngagaduhan kepentingan. Wakada barina tetep nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur yastahilu mustahil alaihi ka Allah ta'ala mahaluhur Allah naon alla yakuna yen teu kabuktosan Allah qaiman eta anu jumeneng binapsihi ku datna Allah bi ayakuna ku secara yen kabuktosan Allah sifatan eta jadi sifat takumu anu berdiri itu sifat bimahalin dina tempat auyah taja atawa yen butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun. Ari mukhassis teh nyata desainer atawa operator bisa anu nangtukeun tah ieu kudu kieu ieu kudu kieu kitu eta mukhassis atau programmer mun dina aplikasi mah kitu tah. Allah teh teu butuheun kanu kitu. Wakada barina tetap nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur yastahilu mustahil alaihi ka Allah ta'ala mahalur Allah naon alla yakuna yen teu kabuktosan Allah wahidan eta anu maha esa maha hiji bi ayakuna ku secara yen kabuktosan Allah murakkaban eta anu dirangkep-rangkep atau murakaban eta anu tersusun tina sababaraha bagian fi dzatihi dina zatna Allah au yakuna atawa yen kabuktosan lahu eta tetep pikeun Allah naon mumathilun anu nyarupaan fi dzatihi dina zatna au sifatihi atawa dina pirang-pirang sifatna Allah au yakuna atawa yen kabuktosan ma'ahu eta tetep sartana Allah fil wujudi dina ayana dina eksistensina saha mu'thirun anu napakan. Mu'thir teh anu ngabogaan pengaruh. Jadi lamun urang nekadkeun bahwa Allah teh mu'thir anu mere pengaruh ka sakabeh alam. Cuman di samping Allah jadi mu'thir, aya deui misalkeun dat sejen anu mere pengaruh tah. Kitu teh mustahil. Wakada barina tetep nya kitu deui sapertoskeun itu madzkur yastahilu mustahil alaihi ka Allah ta'ala mahalur Allah naon al ajzu sifat apes. Naon apes di dia maksudna an mumakkini ma tina ngaimkankeun tina perkara wa ijadi syai'in jeung ngayakeun kana hiji perkara minal alami nu tetep itu syai' tina alam ma'a karohatihi sarta mikangewana Allah atawa sarta terpaksana Allah liwujudihi kana ayana itu syai' ay adamu irodatihi tegasna eueuhna kersana kana itu syai' lahu pikeun Allah ta'ala mahalur Allah au ma'dzuhuli atawa sarta na bingung awil goflati atawa poho. Jadi mal mungkin Allah nyiptakeun hiji perkara teh bingung heula atau misalkan teu kahaja ya poho jadi kieu we jadina teh rupana teh mal mungkin au bita'lili atawa sartana aya alasan misalkan kulantaran ayeuna mah keur butuh anu nyembah heg nyiptakeun we makhluk teu kitu au bitabi'i atawa kusabab tabiat. Wakada barina tetep nya kitu deui sapatoskeun itu madzkur yastahilu mustahil alaihi ka Allah ta'ala mahalur Allah non al jahlu sifat jahal bodoh wama jeung perkara fi maknahu tetep itu ma dina maknana itu jahal. Naon cenah ma fi makna jahal teh sesuatu anu samakna jeung jahal teh kahiji dzon kadua syak gitu jeung sejenisna don prasangka sak ragu-ragu gitu tah eta teh moal mungkin aya di Allah bimaklumi ma kana nu dikenyahokeun tina perkara wal mautu jeung sifat maut wasumamu jeung sifat torek wal umyu jeung sifat lolong wal bukmu jeung sifat pir teu bisa
ngadauh. Wa adadu sifati jeung pirang-pirang lalawanan tina pirang-pirang sifat al maknawiyati anu bangsa maknawiyah. Wadihatan barina anu jelas min hadihi tina ieu sifat. Jadi satuluina tinggal tambahan kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu mayitan, kaunuhu jahilan, kaunuhu asoma, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkama. Tah nu dimaksud eta teh nu bieu teh wa adadu sifatil maknawiyati teh eta nu 7 teh tinggal dicandak isim fa'ila tambahan we kaunuhu gitu. Wa amal jaizu jeung anapun ari anu jaiz fi haqihi di hakna Allah ta'ala mahalur Allah fa fi'lu kulli mumkinin mangka eta midamel kana saban-saban anu mumkin au tarkuhu atawa tinggalna itu mumkin. Amma burhanu wujudihi ta'ala fahuduthul alami li'annahu law lam yakul lahu muhdithun bal haddatha binafsihi lazima ayyakuna ahadul amroinil mutasawiyaini wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.